Tian gewat asuk ka kamarna terus salin ku baju nu bersih sedangkan boyo mawa Sony ka rumah sakit. Bari ganti baju, manehna geus nelepon Henry ngabejaan kaayaan Sony oge nitah Henry gera balik ka Bandung. Beja eta nu ditunggu ku Henry, terus manehna ngatur supaya jet pribadina bisa siap ngapung, nu dijadwalkeun isuk-isuk keneh geus bisa ngapung ninggalkeun Tokyo. Kernutupan kacurigaan Udin, Henry kudu tetep hormat ka Udin, dina telepon manehna cumarita hormat pisan, guru, pun bapa nembe nelepon, ngawartosan yen akina aya masalah, janten kuring bade mulang ka Bandung ninggalkeun Tokyo isukan, dina waktu isuk keneh. Udin pura-pura kaget terus nanya, Henry memang kunaon pas Sony teh, nah aya masalah nu berat. Henry gewat nembal, guru, teu kedah hariwang, pun bapa sasauran mung masalah sapele, mung emutan pun aki rada kaganggu, janten abdi kedah saenggalna tiasa nungkulan pun aki. Henry nyarita ka Udin, guru, mugi ngizinan abdi ninggalkeun Tokyo saenggalna, oge punten abdi oge nyuhungkeun bantosan anjeun pikeun maluruh warni, percanten ka anjeun bakal mendakan warni kalayan tiasa nyandak uwih deui ka Bandung, warni penting pikeun kulawarga abdi salaku wawakil, hatur nuhun. Udin ngarenghapok nyarita, ulah hariwang, kuring bakal maluruh satekah pola sangkan warni ka panggih, hasil nu bakal nyugemakeun mun bisa mawa balik deui warni ka Bandung kalawan salamet dina waktu nu teu lila. Henry jebi dina akhir nelepon ngadenge omongan Udin, naha anjeun jiga nu ngalindur, warni geus leungit salila 24 jam, sabab mun wae teu maot dina kacilakaan mobil, warni aya di gunung nu hara-haran, kuring ngira asa mustahil warni bisa hirup keneh di leuweung geledegan, nu sakitu lilana. Salian eta, pagunungan di Kabupaten Nishitama hese di sorang, jaba loba sasatoan buas nu liar, mungkin wae awak warni dihakan manuk paling nyesa tulang talengna, mun kaayaan kitu naha anjeun tetep rek mawa eta dibawa balik ka Bandung, naha anjeun masih waras. Najan gerentes hatena kitu tapi Henry tetep teu nembongkeun ka Udin, malah Henry ngan bisa nyarita wungkul jiga nu ikhlas, guru, hatur nuhun pisan. Udin nembal sakadaekna, teu kudu asa-asa sopan teuing ka kuring, kumaha engke bae behna, istirahatkeun nu cukup, pan isukan rek balik, bantu juragan Sony sareng nu liana. Sanggeus nelepon, Udin keombari jebi, Tian jeung anakna, Henry, pasti ayeuna keur ngarasa bungah. Maranehna ngarasa yakin warni geus paeh, tambah Sony geus jiga nu gelo, ayeuna geus ngarasa sakabeh aset kulawarga Nata Prawira geus jadi milikna. Keun bae, alus maranehanana keur bungah, Henry jeung kabogona ngarasa lantip geus bisa ninggalkeun Tokyo balik ka Bandung mawa pikiran nu guligah, tapi ngajadikeun heran pikeun sakabeh kulawarga Nata Prawira jeung para pelayana, kajabat Tian jeung Henry. Harita teu nyangka, yen juragan Sony, nu dianggap geus Alzheimer, bakal ngabolekerkeun sagala niat jeung kajahatan nu nista Tian jeung Henry. Sakabeh rancangan usaha ngajebak bohti diri Sony oge nu sejena bakal malik jadi mamala keur Tian jeung Henry. Nanako atoh, lumpat ngetrok panto geser kamar Udin nu rada muka, nolol ke jero kamar bari ngagleunyu nu karet, kalayan ngabejaan, juragan, non warni tos sadar gugah. Udin oge ngomong, manehna sares sapoe jeput nu akhirna jak-jak deui. Nanako ngagleunyu bari nyarita, anjeunna guling gasahan tadi wengi, margi tos ngambal leleuweungan di pagunungan sakitu lilana, anjeunna pasti kacapean wajar mun kulemna lami ngageubra. Terus nyarita deui, punten guru, kuring tos ngatur sagalana supados non warni enggal sina iba ku cai haneut supados seger deui. Pun bapa tos miwarangan ka salah seorang kanggo nyeugekeun tuna sirip bulau nu seger, engke wengi, kuring bade ngajamu anjeun jeung warni dina acara tuang menu sashimi jeung sushi. Tuna sirip bulau eta mangrupa jenis lauk pangmahalna oge, kualitasna alus pisan, sapotong lauk eta nilaina 100 juta, tangtu mun sakilogram satiap nambahna nilaina ningkat leuwih ti 100.000 rupiah. Oge ieu teh lain harga eceran biasa, tapi dina harga lelangan paket lauk nu buleker. Dina 2 tahun akhir-akhir ieu, aya saurang bos gegeden Jepang nu meuli tuna sirip bulau 278 kg, hargana 3,1 juta dolar AS, jadi harga per kilogram katiti 11.000 dolar AS. Mun tuna sirip bulau nu kualitas alus di restoran-restoran sohor, hargana bakal naek sabaraha kali lipat. Kukituna, tuna sirip bulau paling mahal di toko-toko nu mewah, harga lauk ieu katitih leuwih mahal tibatan emas. Takehiko make bahan-bahan nu marahal keur ngajamu tamuna khususna ka Udin, keur ngabuktikeun perhatian oge ngahormat pisan ka Udin. Waktu Udin datang ke ruang makan, Takehiko geus nyampak lila nungguan. Geus ngajak hidangan, hiji lauk gede tuna sirip bulau di tengah meja makan kain nu besar. Lauk tuna sirip bulau ieu dibungkus es batu nu dijieun tina cai murni beku. Saurang koki nu nyepeng peso sashimi sigap ngajaga gigireun meja. Sadibukana acara santap, koki eta bakal langsung motong-motong lauk nurutkeun bagian-bagian lauk tuna, nu dijamu tinggal nyokot terus nganikmati. Ningali Udin datang, Takehiko gewat nyarita, "Pa Udin poe ieu milikna." Lauk ieu nyaeta tuna sirip bulau nu cik kenek sajam kaliwat dibawa ku nelayan, lauk tuna ieu mangrupa lauk nu kualitasna alus pisan di Tokyo salila taun ieu, memang sae, ieu tos kaleresan milik ageng kanggo Pa Udin.
Udin lalaunan ngomong, Patakeiko teu kudu kaleuwih ngahormat kuring. Buktina, kuring teu loba mika hayang dahareun, anjeun tong jadi repotku ngaluarkeun biaya mahal sakadar ngajamu kuring. Takeiko ngajawab, Pa Udin mangrupi tamu nu paling dipihormat ku kuring sakulawarga, teu sawios da ieu matos ilahar cara kuring ngajamu nu dipihormat. Terus, Takeiko nanya Nanako, non warni kumaha tos gugah. Nanako ngageleyu bari nyarita, non warni nuju di pamandian cai panas, sim kuring tos nitah pelayan kanggo nyandak anjeuna kadiu sarang sena ibak. Alus atuh, Takeiko ungguk mesan, pami kitu atuh urang sadaya ngantos heula non warni. Udin inget hal nu penting terus nanya ka Takeiko, ngobrol-ngobrol, Pa Ito, kuring rek nanya hal penting ka anjen. Takeiko buru-buru ngajawab, Pa Udin, teu kedah asa-asa ka kuring, mangga balaka aya hal naon nu janten pertarosan, kuring siap ngadenge sagalana supados jelas. Udin ungguk terus nanya ka Ito, mun kuring rek ninggalkeun Jepang supaya tenang aman teu katohian oge henteu make sagala prosedur resmi kaimigrasian, kudu kumaha carana ceuk anjen. Jeb Takeiko bari mikir, terus nyarita, ngara anjen teu make proses kaimigrasian jeung urusan bea cukai, anjen ngan bisa ku cara panyelundupan. Udin nanya deui, kumaha cara nu leuwih aman oge nyaman mun kudu nyalundup, nah hal eta kaasup wajar. Takeiko ngajelaskeun, nu bisa jeung wajar panyelundupan ngan aya hiji cara, nyaeta kudu nyalundup ngalalui laut tangtu make parahu. Negeri kapulauan Jepang nu teu miboga batas laut jeung negeri liana, mun anjeun rek indit kaluar ti Jepang supaya teu aya nu terangan ngan bisa nyalundup make jalan laut, moal bisa make kapal terbang sabab kontrol lalu lintas udara nu ketat. Ku kituna, Takeiko ngomong deui, di Jepang garis pantayna panjang, jeung deui perkapalan relatif terus ngembang ngalobaan, seueur pisan kapal-kapal nu datang jeung kaluar, moal hese mun niat rek nyelundupkeun kana jalan laut. Udin ngaregepkeun, terus nyarita, Pa Takeiko, tulung kuring bantuan nyiapkeun parahu, kuring hayang mawa warni ka Indonesia. Nyulundupkeun deui, omong itu bari bingung, Pa Udin, mun anjeun rek nyulundupkeun deui ka negeri anjeun lain ngan kudu tiasa nyamunikeun bea cukai di negeri anjeun, rada ragu jika namah. Moal jadi masalah, Udin nyarita daria, di Indonesia moal hese mereskeuna, kuring bisa ngatur ngerakeun jalma pikeun mereskeun masalah sadatangna ka Indonesia. Nu utama perlu bantuan di Jepang ieu, pikeun nyiapkeun pemberangkatan kaluar nyalundup ti Jepang, kuring teu boga deui kawawuhan sasaha di Jepang iwal anjeun Pa Ito, ku kituna kuring menta bantuan sagalana percaya ka Pa Ito tim mimiti nyiapkeun parahu, sugan bisa ngabantu kuring kalayan ikhlas. Supaya kuring jeung warni bisa keluar ti Jepang make parahu kalawan aman oge lantip. Ngadenge pamenta Udin, Takeiko nyarita, Pa Udin, parahu mah masalah sepele, kuring bisa nyiapkeun kapal pesiar mewah keur anjeun iraha wae, pastikeun anjeun bisa angkat ti Tokyo ngaliwatan laut tanpa halangan, kuring teu apal iraha anjeun mangkatna. Udin malik nanya, sabaraha lila tepi ka Indonesia ngaliwatan laut? Takeiko nyarita, kapal pesiar biasana gede, kapal pesiar boga stabilitas anu luhur jeung resistansi kuat ku angin jeung gelombang, tapi lajuna bakal leuwih laun, laju rata-rata per jam ngan ukur 50 atawa 60 km, ti diu ka Indonesia kudu indit heula ka Pulo Natuna, jarakna kira-kira 5.000 km, sahentenna 72 jam lalayaran. Bari nyarita, Takeiko ngomong deui, tapi salila urang nyulundupkeun kapal, urang masih butuh waktu pikeun nungkulan patroli laut 5 negara, Filipina, Cina, Vietnam, Malaysia jeung Indonesia, jeung laju pasti bakal ngalambatkeun turun lamun urang nepi ka Natuna, jadi perlu waktu sahentenna 3 jam tambahan keur mangkat di Tokyo ka Natuna. Udin nyusup biwirna bari ngomong, 75 jam rada lilanya. Takeiko ungguk sarta ngomong, panyelundupan teh panggancangna, anjeun apal, panyelundupan dasarna ku laut, lamun anjeun nyelundupkeun ti Asia ka Amerika kaler, perlu waktu leuwih ti sabulan keur ngambang di laut. Ceuk Udin, waktu ti Natuna ka Jakarta, sakurang-kurangna sababaraha jam. Takeiko ngajelaskeun, lamun masih keneh naik parahu ti Natuna ka Jakarta, kira-kira 8 jam perjalanan deui, tapi lamun anjeun buru-buru, kuring nyarankeun anjeun dijemput langsung ku helikopter tina kapal, anu aya dina 1000 mil laut di luar garis laut Jepang, ngan 15 jam ti dieu, ku helikopter terus ka Natuna 5 jam. Sareng ti Natuna langsung ka Bandung 2 jam naik pesawat, eta bakal ngurangan waktos jadi kurang ti sapoe. Udin langsung ngomong, oke lamun kitu, punten Pa Takeiko pangnyiapkeun kapal sagancangna, kuring rek mulang peting ayuna. Takeiko jeung Nanako kaget bapa jeung anak nyarita bareng, hah, bade wengi ayuna. Udin ungguk, tuluy nyarita, Henry balik naik kapal terbang, geus leuwih ti 7 jam nepi ka Aurus Hill, kuring teu bisa mawa warni kana pesawat, barina oge sakabeh TMPD nganggap warni leungit keur mejehna dipaluruh pisan, adat nyambung jeung maranehna, lamun warni ujuk-ujuk kaluar ti panyumputan, TMPD bakal gancang menang beja jadi kuring hariwang bakal dipariksa jeung ditahan ku pabean. Sanggeus nyarita, Udin nambahan, saterusna Tian jeung Henry masih kudu neangan ka mana warni. Dina nalika warni muncul di bandara eta bakal gancang kapanggih, ku kituna, pikeun hati-hati, warni tetep kudu ulah waka muncul ka umum, terus rerencepan ninggalkeun Jepang pikeun balik deui ka Bandung.
Nanako rada bingung dina waktu harita, Takehiko digigir nana nyarita, "Pa Udin, heserek datang kadiu, kunaon teh cicing heula di dia dua poe, supaya kuring bisa ngalakukan sagala anu ku anjeun dipika butuh salaku tuan rumah." Udin rada seri, kuring ngartikana kahadean Pa Ito, tapi perkara ieu penting pisan, lamun telat, sieun aya kajadian di Bandung, barina oge, Akina Warni masih di Bandung. Takehiko langsung sadar, sarta buru-buru nyarita, kuring ngarti, ari kitu mah, ayeuna kuring rek nyiapkeun parahuna, terus ngahubungan patroli laut, mudah-mudahan bisa mangkat dina jam 1 atawa jam 2 peting ayeuna. Udin ngucap syukur, hatur nuhun pisan, Pa Takehiko. Takehiko gancang ngacungkeun leungeunna, "Sami-sami, Pa Udin, anjeun mangrupakeun pahlawan anu paling gede jasa pikeun kulawarga Ito, kuring kuduna ngalakukeun hiji hal pikeun ngabales jasa anjeun." Bari ngodok HP terus ngomong ka Udin, "Pa Udin, kuring rek nelepon ka perusahaan heula." Udin ungguk, kuring oge rek nelepon ka keluarga ari kitu mah. Udin ngaluarkeun HP, terus nge-share dina grup WA, narik Isak jeung Kang Bahar asup ka grup, bari ngomong, "Ari anjeun duaan salse ayeuna teh, mun geus salse, hayu urang konferensi." Duanana langsung ngajawab, "Salse." Udin langsung nelpon grup, Isak jeung Kang Bahar saurang-saurang nyambung. Isak asup ti heula, bari ngomong, "Aya naon den?" Teu ulila Kang Bahar oge nyambung, "Bade pesen naon guru?" Ceuk Udin, "Bener, anjeun duaan anu bisa dipercaya jadi naon anu bakal ku kuring dicaritakeun, anjeun kudu tetep ngarahasiakeun jeung ngalaksanakeunana sacara apik anjeun ngarti." Ceuk nu duaan, "Tong hariwang, urang kudu tetep nyekel Rusia, pagah." Udin nyerenge terus ngomong, "Tian jeung Henry bakal ngarebut tahta di kulawarga Nata Prawira." Aranjeun duaan langsung weh ngahubungi Tian, ngadenge beja Pa Sony gering parah, jadi hayang ngalongok ka Pa Sony, leuwih merhatikeun kaayaan fisik jeung kasalametan pribadi Pa Sony. Isak ngomong, "Tian jeung anakna bakal ngarebut tahta, terus ari Warni kacilakaan di Tokyo, naha maranehna oge ngalakukeunana." Udin ngomong tiis, "Enya, maranehna ngatur sorangan." Kang Bahar kekerot bari ngomong, "Alah, iya bapak jeung anak teh bener-bener boga hati jahat, dulur teh bisa disalametkeun, kudu dibikin ka anak buah akang sina dibere pelajaran nepi ka paeh mun kitu carana mah." Udin ngalingan, ulah buru-buru teuing, kuring anu bakal ngaberesan bapak jeung anak model kieu mah, nu perlu dilakukeun waktu ayeuna ngajaga kasalametan Pa Sony. Kang Bahar teu boga pilihan iwalti ngomong sabari ambek, "Muhun guru, abdi bade ngadangu keun parentah guru." Ceuk Udin deui, hiji deui Warni bakal dibawa ka imah ngaliwatan laut. Terus kapal bakal ka darmaga 1000 mil laut. Mang Isak, mamang bisa ngatur helikopter pikeun ngajemput kuring. Nalika helikopter datang, kuring bakal langsung pindah kana helikopter. Isak ngajawab tanpa ragu, "Teu janten masalah den, mamang bade ngatur helikopter ngantosan anjeun di natuna sareng ngawaskeun gerakan anjeun di laut nganggo jaringan GPS." Ceuk Udin sugema, "Enya, anjeun duaan bakal ngawaskeun satiap gerak bapa jeung anak di kulawarga Nata Prawira, kade ulah poho ngalaporkeun kalakuana ka kuring." Saberesna nelepon, Warni, nu karek rengse ngawam dina cai panas, lempang gancang dibarengan ku pembantu ti kulawarga itu. Pas nepi teh terus nyarita semua era, "Hapunten, ngajanten keun sadayana ngantosan abdi." Nanako buru-buru Sribari nyarita, "Aeha, teh Warni, teu kedah isin-isin mangga calik." Warni ungguk, "Muhun, hatur nuhun." Umur Nanako masih 18 tahun, umurna sarua jeung Aukse. Warni umurna sarua jeung Udin, 25 tahun, kusabab eta, Warni leuwih kolot 7 tahun ti Nanako. Nanako ayuna kapala kulawarga itu, kulawarga panggedena di Jepang, anu kakuatan kulawargana 10 kali lipat ti kulawarga Nata Prawira. Ku kakuatan kitu, manena masih bisa sopan ka Warni, wajar, Warni ngagebeg jeung ngarasa rada ngadeketan ka Nanako. Dina waktu ieu, Takehiko oge balik, mimiti ngabageakeun Warni, tuluy nyarita, "Pa Udin, parahutos ditata, pikeun naek kapal di palabuhan wadah Tokyo wengi ayeuna, anjeun leres-leres untung." Nya, sumber internal nyarios yen wengi ayeuna patroli laut ngalaksanakeun perombakan peralatan, janten panjagaan maritim bakal lemah pisan, sareng angkat ka laut wengi ayeuna paling gampang. Takehiko nyarita deui, tapi kuring oge ngabageakeun patroli laut, upami aranjeuna ngarobih nanaon, aranjeuna moal ngalakukeun pamariksaan dina kapal anu ku anjeun pake. Muhun, Udin ungguk sugema, sarta ngomong, "Pa Takehiko kuring ngaganggu anjeun dina urusan ieu." Ceuk Takehiko hormat, "Pa Udin mah teu kedah sopan pisan." Warni nuker ngobrol jeung Nanako, ujuk-ujuk ngadenge kitu, buru-buru nanya ka Udin, "Naha urang bade angkat wengi ayeuna guru?" Udin ungguk bari ngomong, "Hayu naek parahu peting ieu." Warni nanya, "Guru, aya kejadian naon di Bandung?" Udin nyarita, "Ulah dipikir, teu aya kejadian, tapi kuring hayang mawa anjeun tanpa ngaganggu saha wae." Warni ungguk enteng, bari ngucap syukur, "Hatur nuhun, guru." Sanggeus nyarita, manena nempo Takehiko jeung Nanako, sarta rada sujud, "Pa Takehiko, Nona Nanako, hatur nuhun pikeun pitulung sarta perhatian anjeun." Nanako buru-buru ngomong, "Teh Warni,
tong sopan tiing ka kuring, tong hilap yen anjen mangrupikan sobat kuring, ti ayuna, anggap bumi iya anu anjen, upami anjen ka Jepang iraha wae, mangga cicing di bumi iya. Takehiko buru-buru nyarita, Neng Warni henteu hoyong ngabahas kerjasama sareng Nippon Steel, nah anjen hoyong kuring nelepon Shinka Watanabe supados anjen nandatangan perjanjian kerjasama sareng anjen heula. Warni teh bisa ngomong sabab ngarasa sok, Udin ngalengkabari nanya, nah ieu jelema bisa dipercaya pisan, nah bakal nembongkeun kaayaan Warni ka dunya luar. Takehiko janji, Pa Udin yakin, Shinka bener-bener bisa dipercaya, kuring bakal ngabejaan manehna tetep jaga Rusiah ketat tur manehna moal ngomong-omong kosong. Udin ungguk, enya. Mangga kuring menta Pa Takehiko pikeun menta anjeuna datang ka kuring, sarta peting ia nandatanganan kontrak. Warni buru-buru ngomong, Pak Guru, nah iya pantes. Udin Sri Acu bari ngomong, tekudu hariwang perkara ieu. Warni hayang ngomong, tapi sanggeus dipikir-pikir, manehna nyerah. Warni nyaho yen manehna geus loba teuing hutang ka Udin. Barina oge, hirup jeung hatena milik Udin, salila Udin ungguk, awakna malah sakabe kulawarga nata prawira bisa jadi milik Udin, jadi Warni teu perlu teuing paduli. Sabaraha gedena hutang. Udin inget kana hiji hal, terus nyarita ka Takehiko, ku jalan kitu, Pa Takehiko, kuring kudu nyusahkeun, anjen jeung ngalakukeun hiji deui pikeun kuring. Takehiko buru-buru ngomong, mangga sebutkeun ka kuring. Udin nanya, saha wakil presiden Nippon Steel anu nepungan Warni, nah Kinsaki. Enya, itu ungguk, eta Kinsaki Hashimoto, Udin nyedek. Coba anjen kirim sababaraha ninja pikeun newak Kinsaki, tuluy bawa ka Darmaga, asupkeun kana parahu anu rek mawa kuring ka Indonesia. Takehiko nyanggupan, muhun Pa Udin, abdi bade ngatur. Sanajan Kinsaki mangrupa eksekutif di Nippon Steel, Kinsaki bisa disebut lalaki sukses. Takehiko nyusun dua hal eta sacara tartib. Takehiko marentahkeun sababaraha ninja pikeun newak Kinsaki. Dina waktu anu sarua Takehiko oge nelepon pamilik Nippon Steel Shinka Watanabe sangkan daek datang, sarta diajak ngobrol di villa Takehiko. Sanajan Shinka mangrupakan pamilik Nippon Steel, Shinka ngarasa hormat ka Takehiko. Harita kene Shinka tuluy ngajuk-juk ka villa Takehiko anu memang tepati jauh. Jadi ukur 10 menit, Shinka geus nepi ka villa Takehiko. Pas Shinka asup kana villa sarta nempo Takehiko, manehna ngomong kalawan akrab, Takehiko, kuring teu bisa nolak kana ajakan anjen, pikeun datang ka dieu naon anu bisa ku kuring dibantu. Takehiko rada seri, bari ngomong guyonan, Shinka, nah kuring ngaganggu waktu anjen. Shinka seri kagok, ekspresina rada surem, henteu. Sanajan Shinka umurna sarua jeung Takehiko, sarta kaayaan fisikna oge kawilang alus, ngan hanjakal Shinka boga kalemahan dina hubungan biologis jeung pamajikana. Shinka kawilang alus dina ngembangkeun usahana, ngan hanjakal kalalakiana beki diu beki goreng. Mimitina, manehna jeung pamajikanana sare babarengan sahantenna 3 kali saminggu, sarta duanana dianggap cukup bagja. Tapi dina 2 tahun katukang, kaayang jeung kamampuhan dina widang ieu geus mimiti aya masalah. Ti 3 kali saminggu, nepi ka saminggu sakali, terus ngan ukur sakali dina unggal 2 minggu. Ayuna, ngan ukur bisa sabulan sakali, eta oge bari jeung kalalakiana susah hudang. Shinka geus uubar ka sababaraha rumah sakit, tapi nepi ka ayuna acan pernah aya anu hasilna nyugemakeun. Malahan geus ka sababaraha ahli anu bisa ngubaran tapi hasilna tetep wae teu nyugemakeun. Sok sanajan kabugaran jasmanina kawilang alus, tapi dina hal kalalakian dina ngalayanan kabutuhan suami istri Shinka ngarasa lemah jeung teu walakaya. Sok sanajan dina widang usahana alus sarta ngabogaan loba duit, tapi hal eta saola teu aya hartina saupamana hubungan ka lalaki yana henteu normal. Ku sabab kitu, Shinka ngarasa kaganggu ku hal ieu, tapi manehna ngarasa era ngabejaan hal ieu ka batur, jadi Takehiko teu nyaho nanaon. Sanajan kitu, Udin nempo surem tina ekspresi Shinka, tuluy Udin musurkeun kamampuana pikeun naliti kana kaayaana dina awak Shinka, anu akhirna Udin nyaho naon anu jadi panyebabna. Saenggeus beres ngobrol basa-basi Takehiko mimiti ngobrol serius kana inti permasalahan. Shinka kuring boga 2 hal anu rek dibadamikeun jeung anjeun. Nu kahiji nyaeta, anjeun cobaan geratuna siri biru ieu. Shinka seri ipis, langsung nyarita naon hal anu kadua. Takehiko seri bari nyarita, nah anjeun boga minat kerja sama jeung perusahaan di negara Indonesia, kuring rek ngawokeun ka anjeun, partner kuring, Nona Warni Nata Prawira ti perusahaan Nata Prawira Group. Sanggeus nyarita kitu Takehiko nunjuk Warni nu aya di harapan meja makan. Shinka ngararet ka Warni sakabe jeb teu nyoara. Shinka kaget, Warni, eta leres Nona Warni, nah bet bisa aya di dia. Takehiko terus nyarita, Nona Warni tamu kahormatan keluarga kuring, manehna keur dina kaayaan darurat dina waktu ayuna, kulantaran masalahna sensitif. Takehiko teu nyarita sagala masalahna ka Shinka. Shinka kuring menta ka anjeun pikeun ngarusiakeun ieu, ngarti. Saenggeus ngadenge penjelasan kitu Shinka gancang ungguk tuluy nyarita serius. Takehiko anjeun teu kudu hariwang, kuring bakal ngajaga Rusia ieu. Takehiko seri regret tuluy nyarita,
dina danget ayena anjen ngawakilan Nippon Steel pikeun nanda tangan surat kerja sama jeung Nona Warni. Kulantaran kitu, Takehiko cumarita ku nada serius, Shinka demi kuring, dina ke kerja sama, urang kudu ngajieun konsesi anu sasuai. Shinka nyarita teges teragu-ragu, Takehiko kulantaran anjen nu ngomong, kuring pasti bakal mere palayanan nu panghadena pikeun ngabantu. Warni buburu cengkat bari rengkuh, pas Shinka ti kapungkur, abdi ngaidolakeun bapa, abdi Warni Nataprawira, abdi miharep pisan bapa janten mitra abdi kanggo kapayuna. Shinka ungguk tuluy imut bari nyarita, Nona Warni, kulantaran anjen tamu kahormatan Pak Takehiko, anjen oge geus jadi tamu kahormatan kuring, dina kerja sama jeung luar negeri, kuring biasana, ngusahakeun pikeun nahan, kulantaran Pak Takehiko nu ngajamin, ayuna hayu urang jadikeun sederhana, anjen nyepeng 51% saham kuring nyepeng 48%, kumaha mun kitu nurutkeun anjen. Tujuan utama Warni datang ke Jepang memang hayang bisa ngagandeng kerja sama jeung Nippon Steel. Manehna bener-bener sugemaku Nataprawira bisa ngabogaan 51%. Samemehna manehna babadamian jeung Kinzaki lila pisan jeung hese pikeun ngabogaan hak 50% kapamilikan saham, nu antukna kerja sama kadua belah pihak gagal. Naha ayuna sina ujuk-ujuk satuju mere Nataprawira pikeun miboga saham 51%, ku kituna sumanget Warni langsung timbul. Jadi Warni buru-buru ngabongkokeun awakna ka Shinka nganuhungkeun, Juragan Watanabe, hatur nuhun pisan. Abdi yakin Nataprawira Group moal nguciwakeun salira. Paroman Shinka biasa-biasa wae, bari nunjuk ka Takehiko anu aya di gigirena, tuluy nyarita. Nona Warni dina masalah ieu anjeun kudu nganuhungkeun ka Pak Takehiko. Takehiko katingalina satuju ku ucapan Shinka pikeun Shinka, manehna memang teu wau ka Warni, jadi manehna teu pati paduli, lamun sek Warni kahutangan budiku manehna, nuku manehna dipikirkeun kahadean Takehiko kaharepna, mun sekeboga pangabutuh, manehna moal asa-asa pikeun menta bantuana. Ku ngadenge penjelasan kitu Warni netep Takehiko ku rasa res. Nganuhungkeun pisan ka Takehiko, bari ngucap syukur, Pak Takehiko abdi nganuhungkeun pisan kana sagala bantosana, abdi kahutangan budiku anjen. Takehiko ku kabageranna, teu miharep Warni kahutangan budiku manehna, alesana manehna ngabantuanku lantaran Udin, buru manehna nyarita, Nona Warni, anjen nu sakuduna nganuhungkeun mah ka Pa Udin. Udin ningali sikap sarta paroman Takehiko jeung Shinka atoh. Manehna teu nginjem cuuli jeung mata ningali kahadean kaduana. Ku hal eta katingali hubungan anu erat pisan, maranehna bisa silih ngahargaan. Ku ningali hal eta Udin ngabogaan niat dina hatena. Ulah nepikeun ka manehna kahutangan budi salalawasna, pikeun nyinglarkeun, Udin rek langsung ngabales langsung. Mikiran hal eta Udin nyarita ka Warni jeung ka Nanako. Nanako, Warni bere kuring waktu pikeun kuring ngobrol tiluan lalaki hunggul, aya piobroleun sacara pribadi. Nanako cengkat bari imut, teh Warni, salira resep anak anjing. Warni ungguk, do resep atuh, Nanako imut bari nyarita. Abdi gado sabaraha hiji anak anjing jenis Akita di bumi, sareng aya genep anak nanu masih aralit kene paling nembe yuswa 2 sasih, lalu cupisan, dipiara di buruan, hayu ku abdi dijajab pikeun ninggalan. Katingali Warni haget atau pisan, hayu, ningali Nanako jeung Warni lalempang ngarendeng, Udin malikeun tetepana ka Shinka bari nyarita imut, pas Shinka, Warni sobat kuring, ku anjeun geus nyatujuan kerjasama, kuring sacara pribadi ngucapkeun nuhun pisan, ku 51% kapimilikan sahamna. Shinka buburu nembal, oh, eta kabeh demi Pak Takehiko. Udin motong caritaan Shinka nu nada serius, pas Shinka, kumaha mun sekieu lain demi Pak Takehiko, kumaha mun ieu sek demi kaperkasaan bobogan anjen sorangan pikeun ngajieun konsesi kerjasama nu leuwih gede deui, kumaha pendapat anjen. Shinka kaget pisan, naon nu dimaksud demi kaperkasaan bobogan manehna. Naon deui anu deui maksud konsesi nu leuwih gede deui teh. Ku rasa penasaran jeung hayang nyaho maksudna, Shinka nanya, Pak Udin kumaha maksud anjen. Udin seribari nanya ku tetepan anu bisa kaharti pikeun jalma biasa, ku batin kuring ningali awak pas Shinka aya panyakit. Shinka buru nembalan, kuring sehat, kuring oge rajin olahraga, mangkat ka gym pikeun latihan, umumna lalaki nu geus umuran atawa nu geus lanjut usia emang tara rajin olahraga. Udin ungger tuluy nyarita bari imut, olahraga secara alami emang bisa nguatkeun awak, urang di dieu tiluan lalaki, anjeun geus teu kudu nyumbutkeun, 2 tahun saenggeus pas Shinka kawin, panyakit ieu mimiti karasapan. Saenggesna Udin nyarita kitu ekspresi pas Shinka teu puguh rasa jeung aya rasa era anu timbul dina hatena, panyakit ieu ku kuring disumputkeun geus lila, ngan ukur kuring, pamajikan, dokter anu apal, batur mah moal aya nu nyaho, tapi nah Udin bet bisa apal. Takehiko ngarenjak kaget teu sadar manehna nanya, Shinka maneh acan kolot-kolot teuing, naha anjeun impoten. Beungeut Shinka berem lantaran era, ngarames buukna sorangan lantaran tagiwur, imut mawur, teu puguh rasa. Iya Pak Udin benar-benar luar biasa bisa apal kana hal ieu. Udin imut,
Dina pangobatan tradisional Indonesia kuno nu hampir lengit, di genre keunyeun manusami boga tilu unsur kahirupan anu disebut ki, nyaeta getih, vitalitas, jeung esensi. Ki getih anu ngatur bagian luar, mun vitalitas ayana di jero, jeung na deui esensina kanggo urusan lalaki jeung awewe. Ki getih kuat, jeung vitalitas panjang, tapi moal aya ki anu ngahubungkeun jeung esensi. Teu bisa ngan ukur vitalitas jeung getihna, lamun tanaga lesu. Sok sanajan tanpa esensi, anjeun tetep bisa turta kuat ngalakukeun hubungan intim. Ku ngadenge penjelasan kitu rasa era Sinka lengit, tuluy nanya, Paudin ku lantaran kuring percaya anjeun kagungan kakuatan supranatural, jeung bisa ningali bari ngejelaskeun inti dina awak kuring ku waktu anu sakedeng. Naha anjeun bisa nyagerkeun kuring, Udin ningali Sinka ku ekspresi bungah, pas Sinka, abdi, teu kantos nyarios anu teu pasti, lamun kuring teu bisa ngubarana, pasti kuring moal wani nyarioskeunna. Sinka langsung sumanget pisan, Pak Udin, lamun bener anjeun bisa nyagerkeun panyakit kuring, naon wae kondisina, kuring pasti setuju. Kersinka, najan teu benghar kawas Takehiko, manehna tetep salah sahiji tina 10 urang pangbengharna di Jepang. Saengges ngabogan duit loba, ayeuna duit lain motivasi kahiji dina kahirupanna. Motivasi kahijina keur ngarasakeun ngeunahna hirup. Ironisna, dina ngarasakeun hirup, anjeun teu ngarasakeun ngeunahna hirup. Kersinka, kaayaan siga kitu mangrupakeun beban anu teu kaampeh. Udin ningali ka arah Sinka, Sri Hampang, sarta nunjuk ka Takehiko, Pa Sinka. Demi Pak Takehiko jeung alasan anjeun biu janji pikeun kerja sama jeung Nona Warni, kuring bisa nyagerkeun panyakit anjeun anu nyumput, tapi kuring boga kahayang anu lain. Sinka bunga pisan, Pak Udin lamun anjeun boga kahayang sok sebutkeun. Udin mikir sakedeng, terus nyarita, ieu syarat kerja sama antara anjeun jeung Nona Warni, jieun ken satik leuwih loba kalonggaran. Sinka ungguk sababaraha kali, jeung geus teu sabar hayang nyarita. Kumaha nyieun konsesina, anjeun anu mutuskeun syaratna. Udin Sri terus nyarita, ku cara ieu aranjeun duaan bakal nyumbangkan modalku rasio 50/50, tapi ekuitas bakal dibagikan ku rasio 60/40, nyaeta grup Nata Prawira Nona Warni kudu ngabogaan 60% ekuitas dina bisnis patungan eta, naha anjeun satuju. Pas Udin nyarita kitu, Takehiko mikir, memang tega, naha ieu jalma teh sok tega, pas manehna nyarita, manehna bakal ngainvestasikeun 50/50 saham, tapi ngabagi ekuitas 40/60 saham, anjeun ngaruksak 10% saham. Sumawona, lain protek sabaraha ratus juta, keur perusahaan baja nu ngainvestasikan 20-30 miliar, lamun anjeun nyokot 10% saham batur, jumlah anu sarua jeung 2-3 miliar. Tapi, Sinka ungguk tuluy nyarita teu asa-asa, Paudin salila anjeun bisa nyagerkeun kuring teu boga pamadegan ngeunaan naon wae. Dina sababaraha tahun katukang, Sinka meakeun kabeh kasabarana jeung harepana dina proses neangan nasehat medis di mana-mana. Saacan ningali Udin, Sinka geus boga paham anu jelas jeung tegas ngeunaan masalah ieu. Nyaeta, sanajan manehna ngantep nyokot 10% atau leuwih 20% tinu aset pribadina, salila bisa nyagerkeun bungah jadi lalaki perkasa, Sinka satuju teragu. Kahebatan saurang lalaki, nyaeta setengah kasenangan tinu kabeh hirup lalaki. Mikeun 10% saham jeung metik kabungahan hirup pikeun satengah lain na tinu saurang lalaki. Transaksi ieu kawilang berharga, Udin ungguk terus nyarita, kuring boga obat ieu, anjeun bisa nyokot jeung bakal ampuh. Saengges beres, langsung ningali ka arah Takehiko bari nyarita, Pak Takehiko oge loba mantuan kuring jeung Nona Warni, kuring janji samemehna bakal ngabantu anjeun ngubaran awak anjeun sameme balik ka Bandung, Pak Takehiko bakal narima pengobatan babarengan. Pas Takehiko ngadenge ucapan Udin, hatena langsung bungah pisan. Pikiran Takehiko, tinu perubahan sameme jeung saenggeus Nanako, kuring bisa ningali kakuatan supranatural Udin. Cidera anu diderita ku Nanako waktu tihula kabeh dokter top eueuh daya, tapi kuring teu nyangka Udin bisa nyagerkeunna. Panyakit Nanako bisa dicagerkeun, jadi Udin bisa ngubaran fisik anu lemah, jadi manehna teu bisa nolak. Mikirkeun hal eta, Takehiko buru-buru nyarita, Pa Udin nuhun pisan. Udin Sri bari nyarita, tungguan sakedeng kuring rek nyiapkeun obatna. Saenggeus eta, Udin nangtung asup ka kamar anu geus disiapkeun ku keluarga Ito. Saenggeus balik ti kamar mawa 2 gelas bersih tinu meja kopi, terus nyicikeun setengah gelas cai kanu masing-masing gelas. Saberes na nyicikeun cai nu gelas, terus Udin nyokot pil ajaib tinu sakuna. Terus dikerok sababaraha bubuk pel ajaib, Udin teu pelit. Alasan utamana nyaeta kaayaan dua jalma anu beda. Anu kahiji nyaeta Takehiko, anu secara fisik lemah, utamana waktu cidera jeung guncangan anu ditarimana dinu kacilkaan eta, oge karuksakan vitalitasna saenggeus operasi amputasina. Dinu hal ieu, salti pil geus cukup pikeun ngeusian deui geuti anu leungit. Sakumaha Sinka, masalah utamana nyaeta energi lalaunan, pil ajaib bisa secara alami ngeusian deui energina. Tapi ngesina ibarat ngesian tangki bahan bakar pikeun mobil anu beyak bahan bakar, bensin moal bisa naik langsung kanu mesin saumpamana henteu digoyang dombretkeun.
Ku sabab eta, Udin geus siap ngalakukeun kaduaan nana. Kahiji ngagunakeun anu ditambah ku bubuk pil ajaib pikeun mulangkan esensi, terus dibarengan ku ngagunakeun satik aura pikeun mantuan nyagerkan esensi dinu awakna. Ku kitu na manehna bisa ngahasilkan esensi sorangan kawas jalma normal di masa depan. Ku cara ieu, manehna bisa nyagerkan kabisana di area eta. Pikeun Udin auranya eta peso beda panghadena. Manehna bisa ngagunakan aura pikeun ngalengitkeun pelajaran dinu awak batur, nyagerkeun getih batur, vitalitas jeung esensi. Jeung ngabenerkeun meridian awak anu ruksak, sabalikna, Udin oge bisa ngagunakan energi spiritual pikeun ngahapus getih, vitalitas, esensi. Jeung meridian batur, dinu waktu eta firman ketua asosiasi pengusaha, saengges ngumpul jeung unah, pura-pura jadi jagoan di harapan Udin, saengges Udin ngegerjiwana ku aura, anjeunna kehilangan kamampuana pikeun jadi saurang lalaki. Aya oge alisanda Jepang seperti Kazuki Yamamoto, saengges manehna ngagunakeun kata pencak silat eta runtah, Udin ngagunakeun aura pikeun ngahancurkeun meridian dinu kabeh awakna. Ku sabab kitu, Udin ayeuna oge bisa ngagunakeun aura pikeun ngabenerkeun deui esensi Shinka anu ruksak. Nalika Udin kaluar mawa 2 gelas cai, Takehiko jeung Shinka satik narewas. Udin ngadeketan anu duaan terus mikeun gelas cai ka masing-masing, aranjeun duaan inum obat ieu. Dua nana kala siliplong, Takehiko jeung Shinka kaget. Obat anu disebutkan ku Udin teh ngan ukur 2 gelas cai herang. Ningali paroman duaan nana, Udin seri ipis, aranjeun duaan bakal nginum sagelas cai ieu, terus anjeun bakal nyaho nyaeta bakal cager. Takehiko ungguk, nyokot gelas terus nyarita kalawan serius, siapa Udin kuring bakal nginum ayuna. Saengges kitu, inum cai herang anu aya dinu gelas. Shinka ningali Takehiko kalawan ragu-ragu, terus ningali cai di harapanna, jeung mutuskeun pikeun nyokot gelas terus nginum kalawan sirah tanggah ka luhur. Saenggeus sababaraha detik, duanana ngarasakeun jenis aura haneut anu beda, ngadadak aya hawa anu ngalir ke jero awakna, jeung jenis hawa haneut anu beda-beda ngalir tinu beteng duanana kanu awakna. Dina waktu eta, maranehna duaan rewas, silih tetep, duanana bisa gampang ningali perubahan anu aya dinu panon masing-masing. Nyambung.